Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu pertama oge langkung utama urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana masih dipasihan beraneka ragam kalimatan ku Allah, terutama nikmat iman wal Islam, masehat wal afiat zahir sinarang batin. Sehingga alhamdulillah dina waktu sayeuna urang sadayana tiasa riung mongkulung bersilaturahmi dina satu acara anu sangat mulia, yaitu acara rutinitas pengawasan setiap minggu anu diayakeun di Masjid Jami Darul Mutaqawimin. Mudah-mudahan perkumpulan urang dina wengi ayeuna sing ngajatenkeun sabab wasilah cukang lantaran turun rahmat maghfirah serta keberkahan di Allah sadayana pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam semoga senantiasa dicurah limpahkeun keharibaan baginda alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwa para keluargina, para sahabatna, para tabi'in wa tabi'at oge ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan kin di yaumil qiyamah urang sadayana kenging syafaat pertolongan ti baginda Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam penghormatan beribadah sanggakeun ka segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asyatidz kiram, para hujjah, bil khusus ka jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darul Mutaqawimin anu alhamdulillah katingalina kompak dimulai ketuana, wakil ketuana, sekretarisna, oge para humasna, alhamdulillah para nampak hadir di tempat. Mudah-mudahan senantiasa dipasihan kesehatan, kegiatan, oge dipasihan kesemangatan pikeun terus ngamakmurkeun ieu masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga mendapatkan gelar ti Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tilap ka sadayana bapak-bapak pengawasan usbu'iyah anu diayakeun setiap malam Sabtu, anu sami-sami kudu dihormati namun kengirangan rasa hormat, rasa takdim punten teu bisa disebutkeun satu persatuna. Oge bil khusus alhamdulillah di Parades yaitu desa Cigeruwetan nampak hadir walaupun kepala desana tacan pernah hadir. Mudah-mudahan mungkin mah kudu diagendakeun gitu. Ulang berwakil mungkul. Mudah-mudahan mungkin mah entong hanya para desna tapi langsung kepala desana. Amin. Mudah-mudahan sini pasihan kegiatan kekuatan tiasa ngajalankeun roda pemerintahanana dengan adil dan bijaksana. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sakumaha nu parantos kauning pribados di pasihan balag, yaitu ngabahas tentang anu berkaitan kana akidah atanapi kana usuluddin atanapi ilmu tauhid
sifat 20 dan lain sebagainya. Upami telepat mah eta Ustadmu tadi aya 8 ngaran. Bisa disebut ilmu sifat 20, bisa disebut ilmu usuluddin, bisa disebut ilmu tauhid, bisa disebut ilmu akidah dan lain sebagainya. Minggu kamari dina pengaosan anu parantos kalangkung 1 bulan yang lalu mungkin bahkan lebih segana urang tos ngabahas karena sifat anu wajib ceuk akal kadat Allah Ta'ala anu nomor 4 yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Sebagai catatan besar, sebagai catatan penting perlu digarisbawahi cik budak sakola teh mah supaya ulah salah paham. Anu mawi anu mantak ulama ngen saukur ngabahas sifat anu wajib di Allah ngen saukur 20, mustahilna 20, wenangna hiji. Sanes berarti sifat anu wajib di Allah terbatas ngen ukur 20. Lain berarti sifat anu mustahil ceuk akal di Allah ngen saukur 20. Akan tetapi mengingat terbatasna akal manusia, terbatasna otak manusia, sehingga dibatasi anu wajib dimakrifatkeun, anu wajib dikanyahokeun ku setiap umat Islam anu akil baleg mukallaf, sifat wajibna 20, mustahilna 20, wenangna hiji. Karena lamun muji kana hakikat nama sifat anu wajib di Allah ieu tidak terbatas hanya 20. Karena wajib Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat kullu kamalin. Allah wajib kasifatan ku sifat kasampurnaan anu teu aya batasna. Mustahil Allah taala kasifatan ku sifat kakurangan anu teu aya batasna. Beda dibatasi 20 itu teh anu wajib dimakrifatkeun, wajib diuningakeun ku sakabehna umat Islam. Kilang 20 bae ge loba kanu teu apal daripada kanu teu apal. Komo lamun andai kata diloswatkeun atuh asana. Nah gitu, itu sebagai catatan besar anu perlu kurang digaris bawahi. Nah di pengaosan anu parantos kalangkung urang tos ngabahas tentang sifat anu wajib ceuk akal di Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi anu hartina Allah taala henteu sarua jeung sakabeh makhlukna. Sakumaha kamari kurang terus dibahas, perlu dibahas deui ayeuna, disinggung di saeutik. Saur Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahmatullah alaih. Amin. Nyandak riwayat di Syekh Fakhruddin Ibnu Asakir rahimahullahu taala annahu qala. Saur Imam Fakhruddin bin Asakir, innallaha ta'ala mawjudun qablal khalqi laisa lahu qablun wala ba'dun wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalqun. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu aya. Qablal khalqi ayana teh sateu acan ayana makhluk. Sebelum makhluk aya, Allah aya. Anu disebut makhluk teh awas lain dengan ukur hanya tertuju pada manusia. Anu disebut alam teh lain hanya tertuju pada bumi. Karena alam dunia masyaallah segala sesuatu anu selain Allah itu alam. Masyaallah segala sesuatu
selain Allah itu makhluk. Manusia makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk, langit makhluk, bumi makhluk, aras makhluk, satung kebig langit satang karaking jagat, itu seluruhnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala disebutna makhluk, yaitu anu diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala maujudun qabdal khalqi, Allah itu ada sebelum adanya makhluk. Laisa lahu qablun, samemeh ay Allah eueuh nanaon. Samemeh Allah eueuh nanaon. Karena Allah teu kapiheulaan ku nanaon. Wala ba'dun, saparantosna Allah eueuh nanaon. Karena Allah teu diakhiri ku nanaon. Memeh Allah eueuh nanaon, saparantosna Allah eueuh nanaon. Allahu maujudun qablal khalqi, laisa lahu qablun, Allah teu kapiheulaan ku nanaon. Wala ba'dun, Allah teu kapanderian ku nanaon. Wala paukun, Allah lain di luhur. Wala tahtun, Allah lain di handap. Wala yaminun, Allah lain di kanan. Wala shimalun, Allah lain di kenca. Wala amamun, Allah lain di hareup. Wala khalqun, Allah lain di buri. Namun Allah itu ada. Di mana ayana Allah? Wala jihatun, wala makanun, Allah teu ngabogaan arah-arah, Allah teu ngabogaan tempat. Tapi Allah aya. Di mana ayana Allah? Wala makanun, Allah teu ngabogaan tempat. Kok teu kaharti ku akal aya tapi teu ngabogaan tempat. Mulai lieur. Jawabanana qala al-As'ariyun, saur ulama madhab As'ari rahmatullah ta'ala alaih amin. Fakama sahha wujudullahi ta'ala bila makanin wala jihatin qabla khalqil amakin wal jihad, fakadzalika yasihu wujuduhu ta'ala ba'da khalqil amakin bila makanin wala jihatin. Seperti halnya sah cek akal kahartiku akal ayana Allah tanpa mempunyai tempat, tanpa mempunyai jihad. Adanya Allah sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan jihad, maka halnya demikian sah adanya Allah kahartiku akal ayana Allah setelah Allah menciptakan makhluk, setelah Allah menciptakan alam. Bila makanin, Allah tidak mempunyai tempat, wala jihatin, dan Allah pun tidak mempunyai jihad atau arah-arah. Lalu timbul pertanyaan, pancena urang lamun nalika ngadoa sok ngangkat tangan ka mana? Kaluhur kan kieu ka dieu. Sukinya amin. Berarti lamun kitu mah eta Allah aya di luhur. Atanapi urang diparentah ku Allah ketika melaksanakan ibadah seperti salat wajib kudu madep ka kiblat. Oh berarti Allah aya di Ka'bah. Jadi sebut lagi Baitullah. Ayatina Baitullah naon? Ibah Allah. Berarti Allah mempunyai tempat dong. Allah mempunyai tempat, Allah mempunyai makan. Allah mempunyai imah karena disebut nake Baitullah, rumahnya Allah. Nah bagaimana? Urang ngajawab pertanyaan seperti itu, sementara urang diparentah ku Kangjeng Nabi sendiri ketika urang ngadoa maka hendaklah padahkan panangan urang kapali
luhur. Ketika orang sholat, ketika orang ibadah, hendaklah hadapkan wajah orang, hadapkan badan orang ke arah kiblat. Bagaimana? Itu kan seolah-olah doang-doang, jiga-jiga Allah sakapeung aya di luhur, sakapeung Allah aya di imahna di Baitullah. Wa amma rab'u aidina lis-sama'i fid du'a. Nah, adapun perintahan Kangjeng Nabi, perintahan Rasulullah agar supaya ketika urang ngadoa ngangkatkeun tangan urang ka luhur langit, diangkatkan setinggi-tingginya. Bahkan salah satu riwayat Kangjeng Nabi nalika ngadoa ngangkatkeun kana pananganana eta sampaikeun katingali naon bayadu ibtohi, sampaikeun katingali puputih kelekna Kangjeng Nabi lamun diperkirakeun Kangjeng Nabi teu nganggo baju ku saking luhurna doang gitu tah. Katingali teh lamun tepat teu make baju kira-kira. Katingali. Ku saking luhur-luhurna Kangjeng Nabi ngangkatkeun kana pananganana nalika ngadoa sampaikeun katingali ibnan bayadu ibtoihi, sampaikeun katingali puputih kelekna baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintahan tersebut itu tidak berarti menunjukkan bahwa Allah itu ada di langit. Bukan berarti menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai tempat yaitu di atas langit. Anu mantap Kangjeng Nabi marentah supaya orang ngangkatkeun kedua tangan nalika ngadoa lis-sama'i ke atas langit. Li'annaha muhbitur rahmah wal barakah. Karena turunna rahmat jeung barokah itu diturunkeun ku Allah ti luhur langit. Jadi Allah nurunkeun kabarokahan, Allah nurunkeun rahmat eta biasana ti luhur langit. Anu paling nyata mana? Cai hujan. Cai hujan. Rahmat lain, rahmat jabuktina hujan mah. Iya. Rahmat yakin eta cai hujan datang ti Allah lain ti Jokowi lain yakin. Kupeda eta rahmat Allah teh nurunkeun rahmat ti luhur langit, Allah nurunkeun barokah ti luhur langit. Walaysa li anna Allah ta'ala mawjudun bidzatihi fis sama. Bukan berarti menunjukkan bahwa zat Allah itu aya di langit. Sakumaha urang diparentah ku Kangjeng Nabi bahkan ku Allah Subhanahu wa taala ketika urang ngalaksanakeun salat kudu wajib istiqbalul kiblat. Bahkan istiqbalul kiblat menghadap kiblat salah satu ruknun min arkanis salat, salah satu rukun di antara rukun salat. Nah, bukan berarti Allah Ta'ala aya di kiblat. Lain berarti Allah Ta'ala aya di jero Ka'bah, lain. Lianna Allah Ta'ala amarona bidzalik. Allah Subhanahu wa taala marentah ka urang supaya ketika ngalaksanakeun salat hadapkeun jiwa raga urang, hadapkeun wajah urang, hadapkeun anggahota badan urang ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lain berarti Allah aya di jero Ka'bah, lain berarti Allah aya di jero Baitullah, lain. Nah sebabna li anna laha mayyijatun khususiyatun bisuknillahi ta'ala biha. Karena anu dimaksud dengan Baitullah itu lain imahna Allah,
artinya baitu rahmatillah, tempat rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun cek budak santri mah ieu teh kaasupkeun kana ngabuang mudhof ilaih cenah ge. Baitu rahmatillah, tempatna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, secara kesimpulanana wajib orang sebagai umat Islam anu berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah wajib nekadkeun, wajib ngayakinkeun bahwa Allah itu aya, Allah teu sarua jeung makhlukna, Allah teu ngabogaan tempat, Allah teu ngabogaan jihad, Allah lain di luhur, Allah lain di handap, Allah lain di katuhu, Allah lain di kenca, Allah lain di hareup, Allah lain di buri. Namun wajib nekadkeun Allah itu ada, laisa kamislihi syai'un, teu aya anu sarupa jeung Allah taala apapun itu teu aya. Nah itu sifat mukhalafatulil hawadis. Nah ayeuna urang meninjak kana sifat anu nomor kalima, qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyat munazzahan awsafuhu saniyah handidin aw shibhi syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asdiqa wa walidin kadal walad wal asdiqa. Ay wasifatul khamisatul wajibatul lillahi subhanahu wa ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Tegasna sifat an nomor kalima anu wajib cek akal kadap Allah Ta'ala. Hati wajib cek akal urang kembalikeun mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Hiji perkara anu teu kaharti ku akal, teu kabayangkeun ku akal eueuhna musti kudu aya. Ulah-ulahna bukti eueuh kabayangkeun geh ku akal eueuh moal bisa. Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Atanapi mala yaqbalul intifa, sesuatu perkara anu tara narima kana eueuh musti kudu aya. Sehingga ulah-ulahna kaharti ku akal, ulah-ulahna bukti gitu kaharti ku akal moal. Nah, wajib cek akal Allah subhanahu wa ta'ala kasifatan ku sifat qiyamu bin nafsi anu hartina Allah ta'ala wajib jumeneng kalawan zatna. Jumeneng eta bahasa Jawanya, bahasa Jawa jumeneng kalawan zatna ya. Jumeneng bahasa Jawa ya, jumeneng sudah ya. Allah Ta'ala wajib jumeneng kalawan zatna. Naon hartina sifat qiyamu binafsi? Walahu maknayani. Sifat qiyamu binafsi ieu ngabogaan dua makna, dua torop makna, dua sisi. Anu kahiji ada mubtiqarihi ilal mahalli. Harti sifat qiyamu binafsi tegesna Allah Ta'ala henteu ngabutuhkeun kana dat sejen pikeun manggon. Allah Ta'ala henteu butuh kana dat sejen pikeun Allah Ta'ala cicing dina eta dat. Karena Allah dat lain sifat. Beda jeung sifat, ari sifat makan ngabutuhkeun kana dat pikeun cicing. Seperti mana beureum? Beureum itu sifat. Bisa bukti beureum aya dina naon? Nempel dina zat. Hiji dat ketika kasifatan ku sifat beureum jadi benda beureum.
anu beureum lain datna tapi sifatna. Hiji dat lamun andai kata kasipatan ku sifat hideung jadi benda hideung, anu hideung lain datna tapi sifatna. Sifat. Nah Allah Ta'ala henteu butuh kana dat pikeun cicing. Lir saperti butuh na sifat kana dat. Itu. Anu kadua, harti qiyamu binafsi ta'ala wa adamu ibtiqarihi ilal mukhassis bimakna adami diyajihi ila mujidin yujiduhu. Allah Ta'ala tengah butuhkan kanu ngadamel. Allah Ta'ala tengah butuhkan kanu ngadamel. Nah ini perbedaan. Urang dat apa lain? Dat urang teh. Dat. Ngabutuhkan kana dat sejen tante. Henteu. Dat urang tuh teu ngabutuhkan kana sejen tapi butuh kanu ngadamel. Tapi butuh kanu menciptakeun. Eta putih, beureum, hideung, sifat eta mah. Dat urang dat, ya. Badan urang dat, keramik dat. Eta cenah putih, keramik putih berarti keramik dat keramik kasifatan ku sifat putih, nempel dina dat keramik. Nah, Allah itu dat lain sifat sehingga Allah tengah butuhkeun kana dat sejen pikeun cicing. Bari anu kaduana Allah tengah butuhkeun kanu ngadamel. Beda jeung datna urang. Datna urang sok sanajan teu ngabutuhkeun kana dat sejen pikeun cicing, tapi ari datna makhluk mah butuh kanu ngayakeun, butuh kanu menciptakeun. Karena moal aya urang di alam dunia lamun tanpa diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moal bukti urang aya di alam dunia lamun teu dikaluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saha anu ngaluarkeun urang tina jero beuteung indung? Allah. Syariatna paraji, syariatna dokter, disesar dan lain sebagainya. Tetep anu ngaluarkeunna hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Cek Allah, wallahu yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah lah anu parantos ngaluarkeun aranjeun kabeh min butuni ummahatikum tina beuteung tina rahim indung-indung aranjeun kabeh. La ta'lamuna syai'a, anjeun dikaluarkeun tina jero beuteung indung, ulah-ulahna kana beureum kana hideung, ulah-ulahna terang kana ieu kana itu. La ta'lamuna syai'a, teu terang kana nanaon. Ulah-ulahna terang kana ieu kana itu, kana bauna hitut ge henteu terang. Jaka bayang kayusa lamun andai kata urang geus dibere panguning aku Allah keur di jero beuteung, begitu dikaluarkeun pasti urang protes ka Allah. Pasti protes. Jik lamun bisa protes mah ya Allah, coba ulah kabina-bina teh ieu abdi dikaluarkeun tina barang bau. Ya badirnya. La ta'lamuna syai'a. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan urang, dikaluarkan urang ku Allah tina jero rahim indung urang, tina jero beuteung indung urang. La ta'lamuna syai'a. Ulah-ulah na bisa baca kitab, ulah-ulah na bisa pandai baca tulis, sehingga kana bauna hitut ge henteu apa. Dalam musnah homa itu protes pasti nama. Namata cek Sayyidina Ali teh nya, cek Sayyidina Ali. Kabina-bina eta jelma lamun andai kata hirupna sombong adigung gede hulu ande prak gede tak nulak cangkeng dina beheung. Kabina-bina jalamun andai kata
terang apal inget karena purwadaksi ya. Bahasa wetan namanya Pak eta apal karena purwadaksi, purwa wiwitan, daksi wekasan. Di mana orang berasal dan kemana kita akan pergi. Tina naon orang diciptakan bakal jadi naon engkena orang. Moal aya jelema anu sombong adigung gede hulu ade prak moal gede tak moal. Ma baluman awwaluhu nutfatun wa akhiruhu jibatun yabkharu. Ma baluman awwaluhu nutfatun wa akhiruhu jibatun yabkharu. Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali ma baluman awwaluhu nutfatun rek kumaha tingkah jeung paripolahna eta jalma anu mimitikna diciptakeun ku Allah tina cai mani setetes air hina wa akhiruhu jipatun akhirna bakal jadi bangke teu payu dijual yabkharu tapi hirupna ayeuna gede hulu yabkharu hirupna ayeuna sombong adigung gede hulu ande prak gede tak asa aing panggagahna ngan rata-ratana pan teu eling kadinya rata-ratana anu pinter atau bangga dengan kepintarannya, anu sugih bangga dengan kekayaannya, pejabat atau bangga dengan jabatannya, aparat atau bangga dengan titelnya. Karena anu mawawan eta Pak Odir, anu mawawan eta hiji duit. Dengan duit jelema bisa wani. Kasieun dibeli ku aing beungeuna ge. Ya padahnya dibeli ku aing beheungna ge. Hiji tah. Anu ngajadikeun wani jelema. Anu kadua pangkat jeung jabatan. Sok sanajan teu boga duit, boga pangkat wanian eta. Sok ge. Duit teu boga, tapi boga pangkat jeung jabatan wanian pasti. Anu katilu naon? Anu katilu ilmu ngajadikeun wanian. Nu mantak jelma anu boga ilmu teu dijamin ahli surga. Jelma anu boga ilmu teu dijamin bisa salamet hirupna. Justru lamun andai kata eta ilmu teu bisa dipake ngabenerkeun awak sorangan. Ilmu teu bisa dipake ngabenerkeun awak batur, terlebih awak sorangan. Maka ilmuna lain ilmu anu nyelametkeun, tapi ilmu anu bakal ngabahayakeun. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Par kitu nya. Sok ge, jelema boga ilmu mah bu. Rata-ratana wanian. Eta menep ilmu kiai tah dek ilmu jawara tah kitu nya. Dek ilmu sakola wanian pasti. Boga ilmu ya karena ge. Sok sanajan jabatan teu aya, sok sanajan duit teu boga, boga ilmu wanian. Wah we satiluna atuh anggeus meuni kana hidekul bae. Duit teu boga, jabatan teu gableng, ilmu teu boga, rumasa hirupna. Boa manu kitu anu pangeusan asup surga ge. Orang teruskan ya, teruskan. Jadi Allah Ta'ala itu butuh kanu ngadamel. Allah tidak butuh kanu menciptakan. Beda jeung urang, ari urang mah diciptakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa sifatun salabiyatun. Nah sifat qiyamu binafsihi ieu kaasupkeun kana sifat salabiyah. Hati sifat salabiyah teh sifat bangsa ngilangkeun. Sifat bangsa ngilangkeun, sifat bangsa nganapikeun. Ngilangkeun naon? Nganapikeun naon? Ngilangkeun, nganapikeun, ngeuweuhkeun, nyepak, ngadupak, ngabersihkeun ka Allah
tina sifat anu teu layak teu pantes teu parigel di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lamun andai kata aya pertanyaan di mana ayana Allah, sampai kapan ayana Allah, maka pertarosan anu model kitu geus teu kudu dijawab. Nah sebabna lain jelma anu teu pinter ngajawabna, tapi jelma anu nanyana boloon ka bina-bina. Gitu. Jadi bukan orang yang bukan kiai yang tak pandai menjawab, tapi justru pertanyaannya adalah pertanyaan bodoh. Sedangkan setiap pertanyaan bodoh kuna teu kudu dijawab. Kumaha abaikan cek budak teh mah. Diabaikan saja. Itu. Pertanyaan konyol teu kudu dijawab. Karena itu kaasupkeun karena sifat salabiyah. Artinya sifat salabiyah sifat anu ngilangkeun ka Allah karena sifat-sifat anu teu layak, teu pantes, teu patut di Allah. Sehingga tadi lamun ada kata aya pertanyaan di mana ayana Allah? Sejak kapan adanya Allah? Dari kapan ayana Allah? Pertanyaan seperti itu tak usah dijawab. Karena pertanyaan bodoh. Pertanyaan tolol teu kudu dijawab. Lamun maksa pantongkeun huluna. Justru lamun ane kata ku urang dijawab, urang ke bawah tolol. Jelma edan nang tanggelut di layanan. Atau ke bawah edan. Itu. Jelma edan nang tanggelut. Bu marah ka jelma edan dilayan ku urang. Lain jelema cager, lain jelema edan ke bawah cager akhirna, tapi jelema cager ke bawah edan. Ya katanya. Dalil. Wa dalilu. Dalil anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala wajib kasifatan ku sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Kahiji qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Anu kedua, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Katilu, anu kedua, wa man jahada fa inna yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Hatina Allah subhanahu wa ta'ala la ghaniyun 'anil 'alamin, eta yakin masugih 'anil 'alamina jauh tina sakabeh alam. Harti Allah sugih jauh tina sakabeh alam. Tegasna Allah Ta'ala henteu butuh kana dat sejen pikeun cicing. Dat Allah henteu butuh kanu ngadamel. Itu pengertianana. Itu secara dalil nakli, secara dalil Al-Qur'an. Aina secara dalil akli. Dalil akli. Lawim taqarra ilal mahali ay makanin yakumu fihi lakana sifatun. Lakana sifatan lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala butuh kana tempat. Itu. Maka pasti Allah Ta'ala teh sifat. Wallahu la yasiu ayakuna sifatan, sedangkan Allah Ta'ala tesah kaayaan Allah teh sifat. Dan sebabna li'anna Allah Ta'ala mutasifun bisifat, karena Allah teh itu dat anu kasifatan ku pirang-pirang sifat. Karena moal mungkin aya sifat kasifatan ku sifat. Karena jeruk makan jeruk, salak makan salak. Sifat moal daekeun kasifatan ku sifat sejen. Lianna sifata la tatasifu bi sifati, lantaran sifat moalekeun kasifatan ku sifat sejen. Yuntijo geus kasimpulanana, hasilna, natijahna lam yattaqid ilal mahal, berarti Allah Ta'ala henteu butuh kana dat sejen pikeun cicing. Nah ina dalil anu nuduhkeun sifat anu kadua, yen Allah Ta'ala teu butuh kanu ngayakeun.
Dalilna lamun Allah Ta'ala butuh kanu ngayakeun berarti mungkin anu ngayakeun Allah butuh kanu ngayakeun deui. Anu ngayakeun deui butuh kanu ngayakeun deui. Anu ngayakeun deui bakal butuh kanu ngayakeun deui. Engkena apa butuh? Butuh. Bakal terjadi dua perkara anu mustahil saduana. Mana hiji daur, kadua tasalsul. Daur artinya kembali ke asal mula. Ngider. Allah butuh ka Jayad, Jayad butuh ka Umar, Umar butuh ka Bakar, Bakar butuh ka Allah. Allah diayakeun ku Ki Jayad, Ki Jayad diayakeun ku Ki Umar, Ki Umar diayakeun ku Ki Bakar, Ki Bakar diayakeun ku Allah, Allah diayakeun ku Ki Jayad. Kitu bae. Engkena moal kanyahoan, mana anu ti heula, mana anu pandeuri. Allah diayakeun ku Jayad, Jayad diayakeun ku Umar, Umar diayakeun ku Bakar, Bakar diayakeun ku Allah, Allah diayakeun ku Jayad, terus muter lingkaran setan ngaranu gitu eta. Atana tasalsul, nan tasalsul teh berante, teu aya ujungna. Teu aya ujungna, aya hulu eueuh buntut. Ngolole huluna, aya buntutna eueuh. Teu aya ujungna ieu mah. Tasalsul berante-rante, ongkoh aya mimiti tapi eueuh buntut. Allah butuh ka Jayad, Jayad butuh ka Bakar, Bakar butuh ka Umar, Umar butuh ka Khalid, Khalid butuh ka terus tasalsul ngaranna. Geus kasimpulanana dari pembahasan ieu, wajib urang kudu nekadkeun, wajib urang kudu ngayakinkeun bahwa Allah kasipatan ku sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, hartina Allah jumeneng kalawan datna, Allah teu ngabutuhkeun kana dat sejen pikeun cicing, sinareng dat Allah teu ngabutuhkeun kanu ngadamel, teu ngabutuhkeun kanu menciptakeun. Wa sifatu sadisatul wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu wallahu a'lam bissawab. Mungkin sakitu anu kepiatur kirang langkung nyuhunkeun dimaafkeun dan dimaklum. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kahartos kusadayana. Saupamina aya teu kahartos mangga silahkan ditaroskeun. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.